Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nuju duna Randa Bengserat karangan Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-7 para mitra teu karaosnya. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi ka lain kabingahan. Atuh salajengna para mitra aya paribasa nyaeta aya cukang komo meuntas para mitra sadaya. Aya cukang komo meuntas sebenarnya. Maksudnya kebenaran para mitra sadaya aya pijalaneun gitu nya. Kangge hasil gitu maksud sang tujuan nama. Alhamdulillah cenanya aya cukang kaum meuntas atuh para mitra sadaya namina paribasa bahasa Sunda. Nya langsung atuh para mitra meureun ngaliwat maksud tujuan nama tujuan kenging hasil anu lumayan lah nya mucekil ting teh tapi nya pantes-pantes we kitu nya para wargi. Aduh kenging hasil gitu nya. Mangga atuh dongeng anu judulna Randa Bengserat karangan Kileksa urang lajengkeun deui teu karaos ayeuna nincak bagian ka-7. Mang Jaya saparakanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi sadaya dongeng nu kasangakeun tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengserat. Dongeng ayeuna nincak bagian ka-7 ieu dongeng karya Kileksa etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sumangga nyangakeun para wargi carios nyambung judulna Randa Bengserat karya Kileksa dina bagian ka-7. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga harita Karli parantos janten bandar peuteuy. Pikeun kalimat-kalimatna mernah para wargi sadaya atanapi leunjeuran cariosna mernah. Mang Jaya bade wangsul deui kana kalimat-kalimat nu kamari kantos disiarkeun atanapi kantos kasiarkeun sabagian alit supados leunjeuranana mernah para wargi. Mangga urang teraskeun. Teu kacatur di jalana para wargi sadaya. Karmin jeung Harli geus terepi kanu dijugjug. Reg duanana areureun tuluy tanggah naksir peuteuy. Tetela peuteuy teh kapalang keneh can waktuna diala ngan matak pikabitaeun ari sabab meuni leubeut jeung paranjang. Tetela wadali marajinya jigana peuteuy teh dipiara nya sabab buahna ge hade kieu ye. Duh, kuring bingung sabarahaeun nya mun dibojong ye. Ceuk Karmin bari tetep tangga. Teuing kuring mah komo teu nyaho kana urusan harga. Mun hayang jentre mah badami jeung ua, da moal rewel ua mah. Sah bener kitu lah nya. Li lah pokona mah. Jika nama kudu jeung ua badami cayakeun kere sekalian diparatkeun badamina. Ngarah balik mau putusan utang tu. Yeuh, urang balik li. Geus kanyahoan ayeuna mah. Ayo atuh da kuring ge ngan sakadar nganteur. Leos duanana baralik deui. Muru ka imah wadali tapi barang anyog kapengkolan geus ngajajar 5 jalma dipingpin ku Mirja. Nu beungeutna bareng tapak nonyok matana jaleer beureum huntuna kekerot cirining amek. Puguh Karmin reuaseun lantaran apal ayeuna mah ka Mirja. Beunali ayeuna megatan tuh bari ngarandeg. Kana tong dilayanan urang tuluy ka imah ua. Moal bisa li apaan dipegat ku limaan. Keun kuring teu lah maneh mah ulah ngomongnya. Nama tuh tapi kade sing waspada. Duanana maraju deui ngan ayeuna mah bari taki-taki bisi diserang ku balad Mirja barang geus deukeut pisan. Mirja marju 2 lengkah nulak cangkeng gagahna kerepok nyarita. Karmin, dewek tali mah ereh siasat. Buktina tadi katipu nu akhirna dewek jadi pasea jeung balad. Dan untung kaburu sadar yan dewek katipu ku si lain. Taina balad dewek jadi 5an kabeh. Kabehanana. Geus sayaga pikeun agep si lain. Nah, tuh bet beunang katipu gunakeun atuh ieu ye. Karmin ngusap tarang maksudna mah sangkan Mirja ngagunakeun akalna. Manjong ngahampas ya ka dewek. Dewek ahli mikir deuleu. Ngan tadi katipu ku ilaing sabab disangganya rek ngajak akur. Buktina ngabongohan ka aing. Di rumah sang ngabongohan dewek mah. Adu hareupan sarta terang-terangan. Eleh mah eleh we ulah sok loba siasat lah. Kurang ajar sia. Tadi kira aing sieun maju siasatan. Mirja budal amarahna. Sabrut narajang ka Karmin pereup katuhu meuni nyewuk nyamer irung Karmin.
Tapi Karmin ukur ngagilak saeutik pros pereup mi lepas. Karmin can ngalawan manehna usaha sate kapola. Pikeun nyingkahan panarajang musuh seak suku Mirja nyamber kana iga burung. Karmin ngagilak kakenca serangan musuh ngeplos deui. Mirja ngahegak bakat ku cape untuk kekerot nahan amarah. Jengkel jeung gemes pagalo ngajadi hiji. Utamana mah ngarasa wirang pedah can hasil ngarubuhkeun Karmin. Padahal tadi teh manehna sombong pisan yen bakal bisa ngarubuhkeun musuh dina sageprakan. Ari buktina bat kalah wiwirang para mitra. Nanaonan ieu teh Mirja, gelut atau jijingkrak? Karmin ngahina, tetep ayem sarta teu tingalieun tina kawaspadaan. Wah, mentong sombong sia Karmin. Sabab sia geus kanyawan ku dewek. Boh ngaran atawa padumukan ayeuna geus kanyawan. Malah kalakuan sia sapopoe geus aya dina dampaleungan aing. Ulah boga rasa mokaha sia ayeuna sia bakal rubuh ku dewek deuleu. Cek Mirja. Nyarita ka mana wae manehna agul, dumeh geus bisa meunangkeun katerangan ngeunaan diri Karmin. Sabab menang beja ti salah saurang babaturanana nu mineng ka Cikekes. Dewek mah teu sieun kanyawan Rusia ge da ti baheula ge eta. Tara nyumput-nyumput kaayaan dewek mah. Naon untungna keur si laing lamun geus nyaho kana kaayaan dewek. Dewek jadi nyaho kana laku lampa maneh sanyana. Kitu deui kana ngaran jeung turunan, kana pacabakan jeung Rusia sejena. Tak wayana kitu sia sakedeung deui bakal namru. Sabab geus kanyahoan ku dewek yen sia teh lain jago talaga. Tapi budak pangedulan nu taya gadag, unggal poe ngariweuhkeun kolot. Kanyahoan sia. Sok tah kitu euy. Nyapek wae buktikeun omongan sia na nya bakal bisa ngarubuhkeun dewek, sok maju sia. Karmin jadi gemes. Hatena panas asa direrab. Sabab musuh geus gumawani ngabolekerkeun kaayaan dirina. Hag sia ku dewek dikulkeun. Rasakeun sia Karmin. Heat Mirja nganojongkeun suku katuhu. Maksudna rek ngajejek dada Karmin, tapi Karmin geus budal amarahna. Sakilas ngalugas bedog rek disabatkeun kana bincurang lawan. Atuh mending ngarengkog Mirja teh sabab ari bedog mah ku bedog mah sieun. Kulantaran gerakan maneg kasaimangan awak teu katalingakeun. Ngoloyong ka hareup puguh Karmin ngeunaheun. Nu nyoloyong di papag ku sabetan bedog hiu cekok keuna pisan kana tak-tak Mirja. Koak Mirja ngagero bruk rubuh mandi getih. Waduh, licik ya Karmin, licik ya. Mirja nyuuh bari nyekelan tak-takna, getih ngaburia tina sela-sela ramoleungeun. Atuh puguh balad Mirja ngarenyag kabeh oge teu nyana bakal ayat nu tatu. Hampir bareng kabeh narajang rek nyangkala Karmin, tapi Karmin teu cicingeun bedog nu geus ngahakan musuh teh dibubat babit satarikna nepi ka ngahius matak paur. Jeleng-jeleng musuh laluncatan deui da sieun ari ku sabetan bedog mah. Karmin beuki motah seaka kenca seaka katuhu nyabetan musuh nu rek narajang. Tungtungna musuh nyisi kabeh taya anu wani maju sabab sieun ku bedog. Ayo saha deui wani maju narajang sia, mun wani deukeut sia ku aing kabeh dicacag sia, ceuk Karmin bari kakerot. Bedog dicekel ku dua leungeun tungtungna lamokot ku getih Mirja. Min, sing eling euy, ulah luasan euy, manggeus bedogna. Euy, bedogna ulah digunakeun. Euy, asupkeun deui bedogna, ceuk Harli hariwangeun. Manehna teu panuju lamun Karmin ngagunakeun bedog. Karmin can kaburu nemalan lantaran ti tongoh anu lalumpatan. Sadarea ngarengkog barang tepi teh horeng uadali meuni haruha harehoh bakat ku cape da puguh lumpat meuni ti puburubun. Hop, aya naon ieu teh? Nanaonan make garlut? Uadali rutret ka Karmin jeung ka pihak Mirja tapi can aya nu ngajawab. Harli, aya naon ieu teh? Aya naon? Uadali neuteup ka Harli. Eta wa si Mirja megat-megat wae wa. Geus 2 kali jeung ayeuna wa jiga nu ceuceup pisan ka Karmin. Harli nunjuk ka Mirja. Nu geus tatu nu harita diuk bari muringis nahan ka nyeri, bajuna beureum ku getih. Hai. Na urusan naon atuh dempi ka gelut kieu? Asa teu ngarti bat luluasan kitu mah geus ulah garlut ayeuna mah. Si Mirja bawa ka pasamba, sina diubaran heula tatuna. Nu sajen milu jeung wa, urang nguruskeun di imah Pak RT. Hayo milu kabeh. Wadali nyarita kalayan tandas sarta karasa aya pangaruhna. Harita keneh Mirja dibeyeng ku baladna. Dibawa dibeyeng teh dibawa kitu bae. Ku baladna para mitra dibawa ka imah pasamba. Rek diubaran sedengkeun nu sejen ngajugjug ka imah Pak RT nu teu jauh ti dinya. Karmin ge nuturkeun dibarengan ku Harli. Jalma-jalma nu kaparengan aya di lemur pabeja-beja yen di dinya aya kajadian gelut, atuh jul-jul nyampeurkeun ka imah Pak RT. Pada harayangeun nyaho kana naon-naon nu geus kajadian.
Utama nama kolot-kolot anu anakna kalibat kana eta kajadian sarerea ngarasa reuwas atuh di imah Pak RT jadi ngagimbung loba jalma. Harita Karmin para mitra Harli jeung Harli Dariuk padeukeut. Nu sejen ngajajar deukeut lawang Ari Mirja can aya di dinya keur diubaran keneh ku pasamba. Aya naon ieu teh nu sanyana Mang Dali? Pak RT mimiti mariksa nu pangheulana ditanya teh Wadali da eta nu mawana. Kieu jang RT tadi teh ka imah Mang daya semah duaan nya tanah ieu jang Harli jeung jang Karmin ti Cikekes. Maksudna rek nempo teuy. Sabab jang Karmin teh benar teuy cenah tapi di perjalanan dipegat ku Mirja sabatur-batur. Nu ngabalukarkeun cekcok. Sigana bae Mirja ngarasa ceuceup ka Karmin atuh terus nyusul deui. Bari mawa balad anu leuwih loba. Nepi ka kajadian tarung nu akibatna Mirja tatu tak-takna. Tah sakitu kanyaho Mang mah atuh nurutkeun katerangan ti jang Harli ge. Kitu ari sabab musababna mah nu sanyana mah mangge teu nyaho. Mangga we uruskeun ayeuna taya saurang-urang naon teh? Taya saurang pokona mah taya saurang malah teu naon-naon. Tanya saurang-saurang mah beres. Maksudna taya saurang teh nyaeta Mirjana teu aya paramita. Ceuk Wadali ngalaporkeun perkara nu gelut ari Pak RT ngabasakeun Mang. Nah sabab laporan Pak RT teh memang alona Wadali. Oh kitu ka mana atuh Mirjana? Di imah pasamba keur diubaran, parna henteu. Nya duka teuing da teu pati disidik-sidik ngan lamun nilik kana ka nu ngabayabahna getih matang tuparna. Ke atuh urang dagoan heula beja ti pasamba. Kumaha kaayaanana Mirja teh mun kuateun keneh ngariung urang bereskeun ayeuna. Nya mangga Mang manghiringan we. Nu nyaksian rada moyeng. Sarerea geus teu sabar hayang geura buru-buru nyaho kana kajadian nu sanyana. Komo bapa si Mirja mah menit teu geunah cicing hayang geura nyaho kana seluk-belukna. Dasar babanyit bangkawarah, na kunaon atuh make gelut sagala. Na eueuh pagawean diwadi gelut kitu. Pan geus cilaka mah kolot keneh nu katempuhan. Kitu ceuk bapana bari ejegeler teu geunah cicing, ret deui ka beulah kidul ngilikan ka imah pasamba. Ke sabar Mang urang daguan heula jang Mirja. Uring heran ieu teh aya keneh barudak nu jorok jiga kitu nya. Ceuk Pak RT ngarasa hanyakal. Ku ayana kitu teh padahal di lemur eta geus aya pakumpulan pamuda pikeun ngadalikeun kanakalan para rumaja. Sabot keur kitu kurunyung aya datang horeng Mirja nu geus diubaran. Tatuna diperban baju pinuh ku getih geus diganti, malah mah dibarengan ku indungna nu carindak-dak bakat ku reuwas. Para mitra kaum dangu, bus Mirja ka jero gek diuk gigireun Wadali. Sakabeh nu aya di dinya marelong ka Mirja nu pias jeung bangun lungse. Nu tadina sok baranga santeh ayeuna mah alung. Kuat keneh milu ngariung jang Mirja, ceuk Pak RT. Kiat Pak. Harita tuna kumaha parna henteu? Duka abdi mah teu berat lah ningalikeun age. Ari nyeri mah ngakak na taku sareng asalieur kana sirah. Jawab Mirja bari ngeluk tungkul. Ngarasa wibirang di kolong catangnya gedenya panjang. Nyawaya, nah memang kitu ari nu gelut mah, nu meunang taya untungna, nu eleh geus puguh jelas rugi. Ceuk paribasa teh mah, yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Atunya kitu. Sarua atuh. Mun palebah dina ripuhna nepi ka paehna ceuk paribasana nu eleh ngagoler, anu meunangna tetep unggah balewatangan. Da ayeuna ieu masalah urang rengsekeun ngarah buru-buru beres sarta ulah katutuluyan. Cing ujang satuju atawa henteu? Pak RT niteup ka Mirja. Satuju Pak RT. Kumari jang Karmin satuju mun kitu. Kan tenan abdi mah satuju pisan Pak, margi kawitna ge da teu aya maksad bari gelut. Datang ka dieu teh bade usaha abdi mah. Bang abdi dugi ka ngabijilkeun badog teh taya sanes iwati ngabela diri we. Ceuk Karmin capetang naker teu neungludeung ngabela bebeneran. Kaharti ku bapa oge, memang kana kitu tujuanna teh. Tapi da geus kajadian ieu teh sarua salahna. Taina bapa rek nanya, kajang Mirja, naon sababna nepi ka kajadian kieu? Naon maksudna megat nu ngaliwat ku jalat kitu? Sabab nurutkeun laporan ti Mang Dali, jang Mirja teh geus kumawani megatan semah ti lembur sejen, cing jawab. Terus terang aya nyeri hate ka si Karmin teh. Cenah maksud teh bade malas pati we sabab likung si bibirang ku manehna, jawab Mirja. Naon sababna make hayang males pati jeung di bibirang cara kumaha ku jang Karmin teh sok terangkeun sing jujur.
Abdi teh boga kikindewan urang Campaka geus 5 bulan diincer jeung dikeungkeun. Tapi dina hiji peuting bati jajabkeun ku si Karmin. Abdi teh panas hate terus dipegat di jalan. Dugi ka aya kajadian tarung. Harita abdi eles sarta tarang abdi codak ti dagor kana batu. Tak kumargi kitu abdi nyeri hate sabab kabogoh direbut ku si Karmin sarta si Karmin geus ngawiwirang ka abdi. Nu matak ayeuna dibalas ku abdi. Ceuk Mirja teu euleum-euleum nyaritakeun nu geus kajadian nu araya di dinya pating serengeh tapi aya nu gogodeg malah bapa nama istighfar bari narik napas panjang. Halus. Ujang geus terus terang nyaritakeun lalakona ngan hanya kalalampahan Ujang teh salah. Sabab nya mah bogoh ka hiji mojang nah atuh lain buru-buru deukeutan. Ulah ngan diingkeun-ingkeun wae, ulah diincer-incer wae tapi kudu satria kudu didekeutan. Mirja teu nemalan, beungeutna nyiak sarta ceulina beureum. Hari Jang Karmin rumasa ngarebut ka bogojang Mirja. Teu rumaos abdi mah ngajajabkeun sote pedah wangi we, mojangna eueuh batur balik. Sarta kolotna nyaluyuan katurug-turug awena bogoheun deui ka abdi. Nu ngariung sareuri aya di ngacungkeun jempol muji ka Karmin. Bener kungsi tarung jeung Mirja leres basa aya wayang di Campaka. Ngan harita mah si Mirja teh ditergos hideung teu nemongkeun beungeut beleg we begal. Ngangga begal sia kadewek. Mirja meuni rengge. Teu ngeunaheun disebut begal ku Karmin. Yang disebut naon atuh yang disebut garong? Karmin kalah ngahajakeun. Atuh Mirja teu kuat teu nahan amarah jung nangtung nulak cangkeng bari molotot. Orok kaya bapana teu panujueun haok nyentak. Mirja, sia derek ngirakeun ka aing aja dog sia bising ditampiling ku aing geura. Geus puguh beleguk elehan masih keneh mung narima. Betul sia. Tos mos makeun urang bereskeun ku kuring. Toskeun ulah disiksa budak makeun. Cek Pak RT, Bapak Mirja jempe beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Ari Mirja ngahenen hatena seueul ngadenge omongan bapana. Geus ayeuna mah geus. Ayeuna geus kaharti minangka kasang tukangna teh kana ayana pacengkadan taya deui iwati gara-gara awewe. Palabah ieu nu gagabag teh Jang Mirja sabab Jang Mirja nu pangheulana ngajalankeun kasar. Jadi dina hartina mah palabah dieu Jang Mirja kudu sadar kana kasalahan, kudu daek ngaji diri maca awak, ulah wakang nyalahkeun batur, jeung di dina nangtukeun hiji pasoalan kudu ditaliti heula ulah main hakim sendiri. Tak kitu putusan kuring, cek Pak RT bari mencrong ka Mirja. Sedeng nu araya di dinya taya nu magah kabeh ge jempe. Si Karmin ge salah Pak RT geus ngarebut ka bogoh abdi. Mirja keukeuh nyalahkeun ka Karmin. Kelanan Jang Mirja. Kus geus kungsi adu hareupan jeung awewena atawa encan Jang Mirja teh. Na geus patali janji pasang subaya, geus nante pacantel janji, geus hartina mah nyakitu nu disebutkeun ku bapa tadi, geus pasini janji tah can kitu. Na geus terang-terangan bebeja ka jenisna jeung ka kolotna, cek Pak RT. Acan, Mirja ngajawabna lalaunan. Mun kitu mah Jang Karmin teh teu ngarebut atuh sabab boga hak pikeun ngalamar ka eta mojang da can aya nu boga. Mirja teu nemalan nu ngariung saheng Karmin nyerengi. Da ayeuna mah na geus ngarti atawa acan atawa masih keneh panasaran. Hayang keukeuh teu ngarumasakeun salah. Rumasa salah tapi ulah nganyalahkeun abdi wungkul atuh Pak RT. Moal nyalahkeun Jang Mirja wungkul sabab dina ieu teh Jang Karmin ge salah. Salahna bet ngalayanan nu salah nu akhirna sarua salahna. Alusna mun kayan kitu mah ulah sarua dogongna. Tapi kudu aya nu ngelehan maneh salah sahiji. Jeung deui ulah ngagunakeun pakarang atuh sabab kajadian kieu mah atuh eta mah diadu peureup we ulah make pakarang. Pak RT nunjuk kana tatu dina tak-tak Mirja. Palbadi mah abdi rumaos lepat Pak RT nanging da Pak RT ge mugi uning atuh. Abdi teh sanes ahli silat tetapi ahli main po. Janten kanggo abdi mayunan musuh anu seueurna limaan teu sangem upami lemor teh. Janten kanggo ngabela diri we kapaksa ngagunakeun pakarang kitu Pak RT. Karmin teh eleh omong bisa pisan ngajawabna tur mata kaharti. Memang kaharti, tapi kajadian anu kadua Ujang geus nipu ka Mirja. Nu nyaritakeun rek ngenalkeun, tapi nyilakakeun ieu ge salah. Mun eta mah siasat we tuh Pak RT lantaran abdi teh geus ngarti yen kakuatan si Mirja harita leuwih ti kakuatan abdi.
Da buktina manehna boga balad ari abdi henteu. Pikeun ngelehkeun musuh taya deui jalana iwati kudu ditipu. Pokona mah pikeun ngabela diri we. Kumaha we carana kitu Pak RT? Alus da pamikiran teh. Bapa muji kana kacerdikan utek Ujang. Ngan hanya kacerdasan teh salah nempatkeunana teu dibarengan ku budi luhur. Da cacakan nu dibarengan ku budi pekerti anu luhur mah sigana moal aya kajadian kieu. Sabab tangtu Mirja oge harti teh moal katutuluyan nganggap musuh ka Ujang. Coba mun tadi Ujang bener-bener ngajak sasalaman, ngajak damai tangtu sararea salamet, tapi kulantaran Ujangna salah akhirna aya kajadian kieu. Tah palabah dieu kasalahan Ujang teh teu boga kajembaran rasa. Kitu tah. Teu boga niat damai sarta teu aya hampura. Ujang kudu inget kaluhuran budi jeung rasa hampura bisa mupus rasa mumusuhan. Pikeun nyangredkeun tali silaturahmi nyegah mumusuhan. Kumaha kaharti? Hartos lamun tos kaharti sarta tos ngarumasakeun salah ieu pasualan yang beres Bapak. Tinggal nepungkeun tali mimitran we antara kara naon teh abdi meureun jeung nu sanes nya puguh atuh. Ai geus dianggap beres mah tinggal sasalaman ayeuna mah. Jang Karmin jeung Jang Mirja kitu sarta masing-masing kudu ikhlas ngahampura kana kasalahan masing-masing. Cing sanggup henteu? Nah kamu abdi mah sangem. Karmin ngajawab menigiat. Ari Jang Mirja kumaha? Mirja rada leleda rek ngajawab jalan teranusa nya mah dina hatena ngunak-ngunak keneh. Dumih manehna pangripuhna. Mun ayeuna nu ngahampura ka Karmin moal aya kasempatan pikeun malespati. Ieu ngandung harti yen hate Mirja karadak keneh. Kulantaran Mirja ngahulang wae, Karmin tuluy nyarita. Ari amak keneh mah kakuring, yu urang gelut deui sing wareg lah. Ulah main gerempugan kudu jujur jeung satria. Cek Karmin jiga nu panas ka Mirja. Salah atuh salah ngarengsekeun ku cara kitu mah. Ulah deui ulah. Pak RT teu panujueun. Ari Mirja kalah kabeuki panas hatena, saeutik ge teu hayang ngahampura ka Karmin. Atuh manehna teu ngomong kalah kakerot nahan amarah tungtungna bapana nu ngomong. Mirja, mun maneh teu ngahampura ka Jang Karmin sarta teu daek diajak runingan, bapa nu bakal ngahukuman ka maneh. Disiksa sia ku aing sabageus ngawiwirang ka kolot sia teh. Tangtu balarea nyalahkeun ka bapa, bakal nyangka teu diwarah maneh ku aing. Pada kudu kumaha sia ngawarah ka sia teh deuleu. Tos Bang tos. Tos ulah ditereg deing. Keun sina mikir heula. Ngadenge kitu batin Mirja kateken ngarasa era jeung wiwirang. Sabab dicarekan ku kolot hareupeun umum hal ieu teh kudu nama ulah. Amak sakumaha amak ge ulah nepi ka kitu. Bisi maneh panasaran mah ja, jung we nyisari kawin ku maneh. Da uing mah can hayang kawin barina ge teu boga keur mayar ipekahna. Ceuk Karmin ngaheureuyan bari susuganan hate Mirja lee. Barang ngadenge kitu sarerea seuri iwati Mirja nu baeud bae. Tah geuning kitu pamasrahan ti Jang Karmin piraku. Terek narima padahal mata holang pancekadan teh tina urusan awewe. Ayeuna awewena dipasrahkeun ka Jang Mirja, narek marebutkeun naon deui atuh, ceuk Pak RT. Bari nyarengeh neuteup ka Mirja nu samarpola. Nyahan Min, Mirja neuteup ka Karmin. Mun uing bohong keureuh tah ceuli hiji tong duanana. Bari ngajiwir ceuli nu kenca. Wah, teu percaya euy make jaminan eta mah. Bisi kurang percaya jung datangan ka Campaka. Uing mah geus lila tara ka ditu sieun ditarikan kawin. Mirja ngahuleng para wargi sadaya. Ngadenge kitu mah leeh. Hatena bungah aya era aya beungeut euceuy balaham belehem bari tungkul atuh pada nyeungseurikeun kudu ngadariu. Ayo putuskeun narek kumaha deui, rek damai atawa kumaha? Pak RT ngadesek hayang meunang putusan. Talu Pak RT mangga sejang iringan we. Lamun kitu geura sasalaman ka Jang Karmin sarta tekadkeun dina hate yen rek ngahampura lahir batin. Kajadian nu geus kaliwat anggap teu aya, ulah aya gantar kakaitan, ulah aya catang supaan, ulah aya tunggul sirungan. Ceuk Pak RT bari nunjuk ka Karmin. Ari Karmin miheulaan nyolongkrong ngajak sasalaman, kep ku Mirja ditampanan duanana silih hampura. Alhamdulillah beres geuning babadamian teh. Geus ulah rek pasea deui, ulah rek aya paceng kadan deui. Sabab papaseaan atawa paceng kadan teh taya untungna, nu aya mah ngan rugi kulantaran para pamuda teh nyaeta hartina mah teu bersatu.
Urang kudu ngahiji para pamuda teh kudu ngahiji sabeungkeutan sareundeuk saigal saketek sapihanean. Urang kudu hartina mah ningali kaayaan model sapu. Sapu dibeungkeut hartina mah nyere-nyere anu tina daun kawung atawa nyere kawung nyere kalapa dibeungkeut dijadikeun hiji. Lamun eta nyere ngan saukur hiji atawa dua paling bisa dipake ngeprak reungit ge mun beunang. Dipake nyepret jeung sajabana ge tereh pites. Tapi lamun dibeungkeut dihijikeun anu jumlahna ratusan dihijikeun dibeungkeut, apan gede manfaatna. Disagelengkeun bisa dipake ngeprak oge bisa dipake sasapu, hartina mah bisa dipake bebersih. Sedengkeun tugas urang ayeuna nyaeta hartina bae ngahangkeutkeun dina widang kabersihan. Ai kabersihan eta dina sagala widang, lain bae kabersihan dina hartina mah lahan-lahan atawa pakarangan urang, tapi oge bersih batin. Jadi kabersihan di dieu ngandung harti anu jembar. Laingan saukur urang gawe meresihan pakarangan, meresihan jalan hungkul, tapi batin-batin urang, hati-hati urang kudu bersih. Kitu maksudna teh. Tah jadi ayeuna pamuda kudu sabeungkeutan, kudu sauyunan, kudu babarengan silih bantu silih ajenan. Sabab mun pamuda pagawean ngan pasea jeung pasea wungkul, rek kumaha si bangsa urang ka hareupna. Padahal nu bakal nuluykeun tapak lacak kolot-kolot teh taya deui wati para pamuda. Coba ku ujang pikir mun pamarentah nu ayeuna geus karolot, maot atawa eureun tina kalungguhanana, saha nu rek ngagantina lamun lain para pamuda? Cing jawab, ceuk Pak RT bari rutret ka Karmin jeung ka Mirja. Kulantaran Karmin jeung Mirja nganting haruleng wae, Pak RT tuluy nanyakeun deui, kumaha kaharti jang Karmin nu dicaritakeun ku Bapa bieu? Kartos Pak, kumaha lamun para pamuda artina mah teu sabeungkeutan, gawe nganimulkeun paceng kadan wungkul, teu sareundeuk saiga teu saketek sapihanean, kumaha akibatna coba? Tangtos we moal anu nuluykeun generasi kaum tua teh ku para pemuda, margi kalakuan pemudana kitu, jawab Karmin. Tah bener. Moal aya nu nuluykeun tah ayeuna jawab deui, mun pamarentah teu aya nu nuluykeun kumaha nasib bangsa urang? Kala hancur diranya ku bangsa deungeun, tema Karmin ngajawab meuni kontan. Tah geuning geus kapikir. Nu matak bapa mah teu weleh-weleh, buas mepelingan ka para pemuda. Nu baris jadi penerus bangsa, kade sing waspada, sing nyaho kana tugas jeung kawajiban. Para pemuda kudu diajar apik dina nilik hiji masalah, ulah gagabah jeung lalawara, bisi matak cilaka ka sarerea. Mun aya hiji masalah nu perlu pamikiran, coba taliti heula sing apik naon anu sanyana. Mun urang ngagagabah jeung lalawara bisa nimbulkeun salah paham jeung bakal ngabalukarkeun papaseaan. Contona kajadian nu geus kaalaman ku ujang duaan. Eta teh akibat tina gagabahna nilik hiji perkara teu apik dina nangtukeun sabab jeung akibatna. Ceuk Pak RT beuki tandas dina nerangkeunana bakat kumelang ka para pamuda. Abdi mah rumaos dina maca hiji masalah kirang apik nanging da kumaha tu carana supados teu salah harti, ceuk Mirja. Ai carana mah babari, kahiji ulah getas harupateun, kadua kudu apik jeung taliti, katilu kudu ditilik dina sagala widang. Ari sabab tafsiran tina hiji pasualan bisa beda-beda, dumasar kana sikep jeung kapribadian nu nilikna. Upamana kieu aya hiji jalma nu tara disalin ka mana-mana ngan eta jeung eta we nu dipake teh. Ka pasar make eta, ka kebon make eta, ka pasamuan make eta, naon sababna? Pikeun jawabanana bisa rupa-rupa, gumantung kanu nilikna. Ceuk nu sobatna mah tangtu jawabanna teh matak ngeunah kana hatena. Tapi ceuk nu ngewaeun bakal pikanyerieun, contona disangka munyung tea, disangka ngope tea jeung sajabana. Padahal cantang tu buat teuing teu boga deui, atawa resep pisan make baju nu eta. Atawa naon we alesanana mah nu tangtu loba. Ngan pikeun ngabuktikeun jawaban nu sanyana, kudu ditilik tina sagala segi sangkan adil jeung wajar sarta bener. Da kitu carana sangkan teu timbul salah paham. Da nya. Kudu kumaha tu Pak RT? Pan karasa ku abdi oge pugu-pugu rek niat hade darer disangka goreng.
Nu akhirnya jadi pasea, mun geus pasea jadi cilaka. Itu akibatina salah sangka teu apik dina nafsirkeun hiji masalah, ceuk Karmin meuni asa dipangmeunangkeun. Tah nya. Kitu pisan ujang cing kaharti ujang Mirja. Kartos perte Mirja ge teu loba omong. Mun geus kaharti bapa rek mere soal ku hidep kudu dijawab. Mun kajawab hartina hidep bener-bener taliti jeung apik dina nilih hiji masalah. Tapi mun can bisa ngajawab, hartina pamikiran hidep can motekar. Tah kitu masih kena perlu latihan sangkan bisa nangtukeun hiji pamikiran nu akur jeung kanyataan. Bangga ku abdi bade dijawab tapi naon soalna? Kieu soalna teh Jang Mirja. Tapi mun anu ngajawab mah teu kudu Mirja bae, najan Mang Dali atau Mang Ubed ge bisa. Kitu deui sakur anu aya di dieu bisa milu ngajawab. Mangga cek nu ngariung saur Manu. Ari soalna teh kieu, aya hiji caritana teh zaman ayeuna. Nu boga lalakon hiji tentara nu kaparengan ngora keneh umurna kira-kira umur 30 tahunan. Eta prajurit teh tugasna di sebagian tempur kaasup prajurit nu gede wawanen jeung satia kana tugas. Dina hiji manca mancen tugas nya teh kudu ka timur-timur sakumaha biasa ngajalankeun tugas salaku hiji prajurit. Ngan hanya kalwe waktuna kaburu beak. Ya Mitra.